Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada jadi santri ya, Pak. Bulan puasa, Ustaz. Nawaitu soma an ada ifa bisa di Ramadan hadis sanati fa'dolillahi ta'ala. Jadi nu ngabatalkeun puasa eta aya loba nya saya sahijina eta nu paling gede yang ngabatalkeun puasa nya bedug maghrib tadi teh bedug maghrib tapi bedug asar mah teu batal-batal Pasti bedug maghrib mah atuh buka ieu. atunya eta tah muak dina jero cai batal hari muak dina jero cai eta batal kunaon sababna jadi pas angin keluar tina jero cai bluk we nya eta si daerah Salawe tah nu diam teh nyedot deui Mun sateuna tajubur bisa ngitung. atuh lain sebab bisa gini soalna aya udara nu keluar jadi maka bakal Ngalapot deui. ngalapot Ngalapot. iya jadi kadang kan soal lalu setel mah nyedot deui gitu Tidak pun muak ngurial na cai. batal sebab itu sababna bisa ngadahar cai dina kakerun Salawe eta nyedot gitu tah jeung deui anu kaduana nyadahar Pada padahal batal. nya dahar minum eta batal eta ari puasa mah nya eta nahan lapar jeung haus hawa nafsu tah tina hawa nafsu eta urang bamarah gitu jadi lamun urang Iya, bosan nyen memarah memang. bagaimana bae Jadi beneran awal pokokna mah bulan puasa ieu mah urang pada amal bae gitu pada saling atuh Kan ieu ngeukeun. adatna eta teh sabenerna mah hikmahna teh ngadeukeutkeun sabenerna mah cuma urangna teu ngarti eta ngarti tah tina Memarah bakal. henteu batal mah cuma na ukur lapar jeung haus doang pahala mah teu meunang gitu Karena setan di pakungan dan buatan mah. setan mah di pakungan kecuali setan hawa nafsu urang gitu Tapi dia setan hawa nafsu. adatna Mungkin ya kotor urang tah bising nu ka Bogor tah bulan puasa ulah dicium Kagian kita dibina baik. ulah dicium ulah kan keur puasa nu puasa ge haram gitu eta jadi teu bisa disanes-sanekeun gitu. Jadi Itu urang lamun urang kieu kosan misalkan nurut ya teu nah kata manahane. berarti kudu nahan bae lah ulah kudu menahan bae kan nya manahane gitu jadi nahan urang teh kana sahwatna urangan awewe gitu Kan orang nek nanya yo. heeh kumaha Kan orang puasa, nya tapi orang pohong ngadahar eta kumaha lah. langsung lihat deui Nyatinya. pokoknya pas barang dahar katelep langsung inget tah langsung lihat deui eta urang ulah ieu pas biasa bakul karep inget beda deui tah mah Saya nggak nanya Pak Ustaz. hanya naon sok mangga Basah-basah batal. Yuk. tah lamun urang ngesaur tah kasarean urang ngimpi misalkeun jeung Jumina kakituanan apa kumaha tah eta urang langsung mandi langsung niat deui henteu jadi lain kahayang urang ieu tah mah Teman dia ngimpi dia aja ngimpi pira aku ngimpi burang-burang ngimpi bertage lah ngahayal bae atuh berpuasa sama atuh jaga hawa nafsu cek Ustaz ge
Teman dia dasarku. Jadi- Abang gitu iya. Jadi ada nanya kepada nama. Jadi terbayang-bayang sampai ke bawah sare tak sok asup ke pangempian lah gitu. Lah, ini mah kau Ustaz. Aja. Aku dulu banget tadi pernah dulu. Nah, aja. Nggak dia mah mendingan itu batal tuh puasa tuh, mending minum. Jadi sakia gitunya. Jadi terus pada nanti kan ya puasa deui urang lanjutkeun tadi dipake sebagai Allah alam bisawabnya orang yang nyatina kitab lah gitu. Ya alhamdulillah ketika sampaikan gitu karena Kang santri ieu ukuran menjadi santrinya. Nyata sakitu bae alhamdulillah rabbil alamin alamin. Yang adanya pakai hukumna memang Wah, ini lu. Lapar. Ti mati puasa. Sugan rareh di imah. Naon ditrok gerpakan di jero imah. Ayo, naon da? Naon da? Nya galung perangan. Loh, jangan tak. Bedu ja ada puasa. Meong galung puasa. Nanti hati nanti ya, nanti lapar ya. Asa mau bae lapar lu. Enak pokoknya lah babenya ka emak nya. Cekangan kapan nak mau. Kieu yo. Nyar plastik be orang bawa karuyuk be bawa kana ajo kana ieu. Kana ajo. Geus nyar plastik. Ayo nyar plastik. Ayo lo plastik nak ada ya. Geraan. Hi. Mana lo geraan? Emak. Tadi dia kernaon nyamuni punan puasa tanaon nyamuni didinya laga nama Ya, asal mana kaku bah matik sada puasa tuh. Puasa. Teu puasa. Pijarkeun ulah tak emak. Nak kumbah asep metu lain teu puasa. kumbahanan nancan di kumbahan tak kuaing lah di perasaan si kumbah kuaing lah bedeng poho yain aing lah ada bedeng ker hade hate nak meureun ka kumbah misi poho can di kumbah iku indung kur tadi sahur Enak aing boga akal poin langsung ditutupan. Aing kepada kumbah. Gerak loh kade yo. Hi. Gerak. Yo, kasih na ayo. Ini gua ambut tuh tadi mah. Oh iya lah. Karena step ya. Ini kan kesip. Sama burit ke mana ya aing? Ajak Asep ke gedebusan sing cere kanan deui kumana? Ajo. Ai Asep Ajo. naon eta? Naon kita pesada bae? Ya. Sarai. Ya teu puasa ya. Ya mah puasa. Itu kuat. Kewalahan. Geus mending mah puasa baturan aing. Kayak gelan aing mikir heula ya. Puasa ulah puasa. Ulah, geus ulah pokona ulah. Ari dia nek puasa moal. Budi aja itu. Bedeng kerokan ini sarua. Nanti ngagoda ku dia. Ai aingnya. Geus sih lah mikir-mikir daripada dia ragu-ragu mending kan di puasa baturan aing. Sedep dahar Kayak ulah aja. aing ya. Aing teu kuat deui nade dia. Aing hayam aja ya. Aing.
Aman di mah aman. Rehe. Wah, mantap. Oh, bersihan. Oh, belum malah kasum cuma ya doang itu sih. Lain make ngadoa ieu mah. Diajab deh tadi aja batuk. Cuman ya aing diajab deui. Kayak heula mikir-mikir. Seger jo, seger. Itu seger, ieu malah diajab ieu mah. Gerge. Nek dia heula noh. Gede deh heula. Ayo. Bismillah. Asep. Oh, asepnya aja. Ada nak. Ya Allah. Allah, ada orang yang mak. Oh, wah, sana. Apa dah? Dah, Satu hehe. Satu berdua. Ada gangguan. Oh, dia kan darah aku pejo Aing tak mendekat teh aing. Kabur bae. Kabur. wah, sama mana lah. Sudah dah. Wah, sakit ni anak. Wah, saya dah. Untuk ni si Enjok pun ada. Dia dah yo. Ni ada awak akan aja. Aduh, ayo. Wah, sakit yo. Dan masak yo. Masak yo.